Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Abah Irwan di mana wae ayana wilujeng tepang. Bisa alhamdulillah dina waktos ayeuna Abah tos aya di Pasar Cikurubuk. Insyaallah tepang dina acara oseng obrolan singkat enging ya. Urang nepangan salah sawios nonoman sukses juragan pamit telepat mah lah dukasan namanya kayak orang kenalan langsung cakat gua aja nama katalan nate si hileud cau saudara teh gitunya. Ayo orang sami tepangan di Jongkok nah di Pasar Induk Cikurubuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Abah. Kela pada temaros, arinya teh janganto. Muhun. Aduh, pangling aya nama janganto teh. Muhun. Aduh, nuju naon milihan kalapa? Iya nuju naon kalapa, Bang. Milihan saya. Baraya sadayana. Ayo lah, urang ngobrol nu rada reneh. Paling mana ya, Jang? Tah bari itu tuh, Bang. Atau sukses dina bebetian, dina bubuahan, kumaha perjalanan na eta. Ya pangitan perjalanan lama kah hiji barayanya ieu mah punten-punten sanes sekadar masukan petebahnya. Kadongeng pengalaman mohon tau kumaha perjalananna, apa perjalanan nanya mudun nikung atanapi tigebrus gitu tah. Ya kan kieu baraya perjalanan abdi kieu teh pangitan nya kitu teh teu samulus anu dibayangkeun pangitan tak seindah jalan tol. Tak seindah jalan tol dan tak senikmat jalan trotoar. Oh iya. Nah, nama trotoar mah teu nikmat. Naon? Oh, kelumpang di trotoar. Dihareup anu dagang. Turun deui. Aduh, naik di trotoar. Bisa namanya. Kira-kira mah aduh. Kak, terus kerja. Nya panggilnya gitu apa? Nya kanggo baraya perjalanan abi dina usaha si bumi dieu teh nya lamun tiasa dibilang mah bulat belok lah gitu. Kadang rugal, kadang nombokan. Nya dileukeunnan teh ya baraya ku dileukeunnan ku ditekunan nya alhamdulillah salit ngeureuy usaha teh ngageung berkembang terus berkembang lah. Nah, terus beralami jangan tahu karena hasil bumi di naon namanya teh urang bisa harina hasil bumi. Oh mohon abdi teh panginten kirang langkung di tahun 2012 apa? Tahun 2012 berarti 8 tahun kabarayanya 8 tahun. Kita langsung kieu meureun urang teh nya ujung-ujung. Wios kieu Jang. Wios. Santai. Kira apa ieu nasi gorengna can sumping ke nu jauh dipesankeun. Oh kan wios. Teh kenging ngarerepot lah pami aya mah sareng kopi susu gitu. Mangga. Ada terus 8 tahun ya ieu teh. Mohon apa? Aduh, ari ieu hasil bebetian ieu teh nah kayak melak di kebon sorangan, melak di kebon tua atanapi di mana? Atanapi kumaha? Janten kieu Abah anu kieu mah nya ngajalin sareng mitra. Janten urang teh Mitra batik maksudna. Oh saha? Mitra bisnis atau apa? Oh, mitra bisnis. Sing jelas eta kolot mah. Janten Mitra bisnis. Ada mitra bisnis anu aya di kampung dan kieu mah mau aya di Mayasari Abah kieu mah seudahnya di kampung di Palemburan di Oh, mah di bawah mah. di moal mah atuh moal aya nu kieu. Ya, di Palemburan. Urang teh ngajalin mitra sareng lemur nya triwarang halaan hasil bumi nya diantawisna kalapa, cau, tales, uli. Eta pamit kalbu salam nanya ka Mang Pipin. Mang Didi itunya on terakhir Mang Ucu. Oh, mun geun Kalabur eta di lembur. cager eta Mang Ikin putra Bu Eko. Nya. Alhamdulillah cager. Aya ayeuna mah sok ngojek eta mah ngojek palang. Malahan mah kamari ge abi kas Palemur teh kamari cau. Mun sok ngojek palang. Pararaas atuh. Si baola tepikeun ka pernah panggil gitu. Kan ke sanes waktu urang amang ka ditu urang ka Mang Ikin. Alhamdulillah Abah sehat. Alhamdulillah. Itu jadi lembur teh. Di lembur mana we tata urang ieu? Mitra usaha urang. Ieu teh kawasan di lembur Cipatujah, di lembur Sinakerta. Kelabah ieu relasi bisnis mah. Waduh, Gusti doagu. Kelabah tuh. Ari jeung budak luar ya. diajak ngobrol teh Selama ya. Gusti doagu. Kan we urang ngobrol jeung abahnya. Ais. Salam. Oh aya bos, mangga ready. Mangga diantos. Hapunten baraya namanya aya relasi telepon di Aduh, Gusti doagu. Customer
aya namanya abah baraya mohon ieu tukang cau bahasana bubar ngorak kenenya are you ready Kan mengikuti zaman atau apa? Kan zaman itu atas udah urang mau ngorak kene jah beda jeung abah tas kan deui Cipatujah Sinangkerta Cipatujah Sinangkerta panginten di Pangandaran abi daya Pangandaran paling tangan lega Pangandaran teh daerah Cijulang Las di ieu Karangpucung Sukaraja sanes apa atuh Jawa Timur Karangpucung mah oh nya Cilacap Jawa Timur nah Cilacap Jawa Tengah Baitur Majenang seutik Baitur Majenang lagi gini balon tah palidinya duh kadugikeun ka Karangpucung Geningan lampar oge nya alhamdulillah tapi kami di Bandungan ku abah eta teh wilayah Lembuna ngidul jeung ngetan ngulona ya ngulon mah keresan apa ngulon mah mau panginten teh aya sumber nu karya di kulon mah karena abi teh gaduh lingkat kulon mah apa jantan gaduh teh linglung tahan satu jantan lingkat naon tuh tah nu kitu nih abah naon tuh nya jaringan tah mohon eta ramat loka terus tahap berarti di kulon mah kirang gitu nya apa anu pada emang di kulon aya naon gitu di kulon mah kas teh baraya pami dalam kulon mah bangsa lajang cikur jahe gitu paling kulon seueur pami dina hasil bumi nu kieu mah kirang kaangge ada napi pami kulonal kulon pisan daerah Banten kan itu biasa mentat dugikeun ka Palihan Lampung mohon nah eta panginten mitra-mitra anu aya di anu sasarangan sareng Jakarta nya mohon nah ieu dina sabaraha rupiah we ya nu aya urang ditampi hasil bumi kalau kesan abi teh apa teu ieu nya lebih ka benang merahnya abi teh hasil bumi kela senang dagang bubuhan berkena benang jauh-jauh abah kan bahasa gaul lah atuh bahasa jadi hasil bumi jadi naon teh itu beraya naon teh benang merah jadi sesuai dengan tema yang saya jual gitu Ari Sugan teh kali tina dagang cau karena bordelan gitu abah terang gitu mah tuh di antawisna panginten leseran cau kalapa tales kuwi panginten ada pun anu kahartos dina jengkolna dina peuteuna nya salami kahartos nya aya langkungan dipeser ku abi teh apa ya alhamdulillah wen rabbil alamin ya amin saatos urang kenging barang panginten ieu di icana ka mana kata napi cekap we urang nagog di pasar mohon kalesan kieu abahnya khususna kanggo baraseuna karena sak apa teh ya nya kira eta eta kulit tuh dengan nasi goreng ka mananya ieu tukang nasi goreng kerek tukang nasi gorengna kopi gitu aduh padahal masuk gua asupan kalapa atah atunya pasti ya bangga teruskan tadi teh tapi mana gimana tadi teh ku pohon dewe nya tadi teh apa dugi ngical ka mana tah urang teh ngical teh jadi karasan ngical teh abi teh kahijinya ayeuna mangrupa di lapak idenya apa di pasar Cikurubuk di caketan pasar Hayam pasar Domba bili baraya bade nyimpang ka dieu mangga mampir bili bade kumaha bae tataros satrieu mangga bili bade nyungkeun tanda tangan wilujeng welcome untuk sadayana terus ngical teh anu aya kumaha bade kopi apa bade atuh kopi naon kopi naon ya abang mah hari baik punya kopi hari baik hiji aduh kopi hari baik udah ya Pak aduh hari baik karena kepikir kuing padahal sering eta teh nya mangga dilajeng nya nih calatan terus seunu puyageun apa antar pasar-pasar nya nu warungan kan seseuna nya radius sekitaran kota Tasikmalaya abah seseuna mah terus paling pami seurna osok modal abi teh ka pabrik kiripik pabrik sale mohon pabrik kiripik anu di Ciamis karasan tos kamitra sareng abdi maka abah ieu kena dari pasar mah rangkapnya saya tuh bagian diplastikan di dieu mah nya atuh nuhunnya ada panas keneh teh oge
Iya teh Om Antogen salah sarios YouTube buat ogennya. Mohon Lo sengaja share atau bisa ngadokumentasikan kegiatan ajeuna dina perkawis hobi sakeun kita urang diobrol urang gitu. Nah, pami eta cau di kasih amis. Berarti cauna ge benten panyetennya mohon sana cau anu atak tapi mata kamu kiri itu. Mohon Kita nyobian ke daerah Majalengka ngitung cau. ti acan abah ku ayeuna mah paketan radius kitu lah mari alhamdulillah ku radius kitu gen perputaran keluar masuk barang teh normal kumaha Terus nya tapi unik nggak di Majalengka aya wilayah sentra produksi keripik? ayahnya abah paling mana Tak apaleun budak ora eleh ku kolot. Ku abah di Pasihan Ling yo nya. mohon Adi tuh ka Majalengka ka deket perbatasan jeung Kuningan, jeung Cikijing. Aya lembur nabeuna lembur rawa. Di dinya mah salemur kabeh anu produksi keripik. oh gitu insya Allah atuh nuhun abah ke bulan kapayuna urang di order kalau itu manawi barang lebat Ge bisa hayang ka ditu ku abah ke di kontak. Insya Allah dapat apal di ditu teh. hari itu apa mah aduh si abah Tuh. Nah, itu ada paketan eta anu keripik. Anak anu kalapa. kalapa alhamdulillah kalesan abdi teh nya seueur mitra-mitra restoran di kota Tasikmalaya di antawisna kanggo soto nonoy Soto nonoy. soto nonoy atas mitra atur nuhun kanggo lapis lagi Bapak Haji Nasir Dipalihan Lewo, lewo. mohon lapis teh raos pisan abah. Eta teh nya. Itu raos pisan antos ka Uningal lah di Tasik mah lapis lagi Bapak Haji Nasir. Raos ka Cida. Teras osok order ka restoran Walalin, ka Akika, KNK Akika atuh nuhun. KNK Akika. Akika anu biasa akika. Nya panginten rasa kan sok balanja kanggo kebutuhan rumah tangga. Palese ya biasa. Jadi tetap langganan semantawis. Jangan tau kami tadi mah dina perkawis urang salidinten pangintennya. Ya leres. Ikhtiar kewajiban kayak caur bawa nama baraya uningal lah ya peryogi cau kalapa bui jeung hasil bumi anu sanes nama itu atun ka palihan pasar Cikubuk Jakarta pasar lombanya Mohon leres bisa.